Girl, you can get it however you want, get it. I'm feeling you still, I'm telling you right now, I'm with it. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing sadayana tepang deui sareng abdi Elvana Febriana dina program Warta Bandung TV. Sababaraha warta anu lebet kareduksi Bandung TV dina 10 menit kapayun. Pamirsa, nyanggakeun salangkepna warta anu bade didugikeun ku simkuring nyaeta persoalan sesar Lembang. Kanggo kaleuwih gentrena aya kansa salaku reporter Bandung TV anu aya di tempat mangga kansa didugikeun laporanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Kanta selaku reporter Bandung TV. Abdi nuju di Lembang. Abdi bade ngalaporkeun persoalan sesar Lembang. Sesar Lembang nyaeta sesar anu aktif anu aya di Kecamatan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Nurutkeun BMKG, sesar ieu bisa ngabalurkeun lini gede kira-kira 6,8 ka skala magnitudo. Daerah anu bakal katerjang sesar Lembang nyaeta Kota Cimahi, Kota Bandung, nepi ka Jatinangor, Jawa Barat. Warga Bandung Sumawana Lembang tetapi kudu waspada upama aya sesar Lembang. Abdi Kansa selaku reporter yang saya ngalaporkeun. Nuhun Elvana kembali ke studio. Kansa laporanana. Pamirsa, rupina pun sakitu pindangan warta dina dinten ayeuna. Ngawakilan Bandung TV. Simkuring pun Elvana salaku MC pamit undur diri. Hapunten bilih aya katepatan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.